Sampurasun barudak anu di bumi, wilujeng tepang sareng Ambu Eha. Dina acara Caki, carita kitab suci. Masih aremut teu? Carita naon anu kapengker-pengker? Nah, leres pisan. Carita tentang Raja Sulaiman anu pinuh ku hikmat sareng wijaksana anu dipaparinkeun ti Gusti. Ayeuna masih nyambung cariosna. Masih Raja Sulaiman. Tapi Raja Sulaiman anu ngawujudkeun impenan atanapi cita-cita nu jadi ramana nyaeta Raja Daud anu hoyong ngawangun Baitullah. Kumaha cariosna? Mangga urang sakseni. Sanggeus 4 tahun jadi raja, Sulaiman ngamimitian ngabangun Baitullah. Batu-batu galede diaralaan tuluy dipahat dijieun pondasi jeung tembok-tembokna. Raja Sulaiman oge perlu tangkal ki putri. Tuluy bae Raja Sulaiman ngayakeun perjanjian dagang jeung Raja Hiram. Eta tangkal-tangkal dituaran, tuluy kaina diangkut ka laut. Didinya dibeungkeut dijieun rakit, terus dipalidkeun mapai basisir. Baitullah teh gedena mah teu sabaraha, tapi dijieunna ku raja di alus-alus. Di jerona aya 2 rohangan. Rohangan utama manjang, sedengkeun rohangan anu tukang mah ngawanguna teh 4 pasagi, pantona 2. Rohangan anu tukang teu make jendela. Jadi poek pisan, peti paranti nyimpen tulisan hukum pangeran diteundeuna di dinya. Di luhur eta peti aya patung rupana kawasato anu keur ngagembrengkeun jangjangna. Sarta dijieunna tina kai jetun, dilapis ku emas. Rohangan eta mah khusus jang pangeran. Dina rohangan anu utama nyaeta rohangan anu hareup, di dinya aya mesbah jeung ajug anu sumbuna 10. Baitullah tembok-tembokna dina lante nepi ka palapon kabeh dilapis ku ki putri anu diukir. Ukirana rupa-rupa aya gambar sato, tangkal palem jeung kekembangan eta bangunan di jerona. Nepi ka lantena anu bahan tina kai camara kabeh dilapis ku emas. Di hareupeun Baitullah aya palataran paranti kurban. Hiji ahli anu geus moyan nyaeta urang Tirus didatangkeun sina nyieun 2 tihang tina parunggu. Eta tihang-tihang teh ditempatkeunna di hareupeun panto Baitullah. Manehna oge harita nyieun wadah anu gede, paranti cai tina parunggu. Anu ditempatkeunna luhureun 12 patung sapi jalu, oge dina parunggu. Iwal ti eta manehna oge nyieun 10 parabot tina parunggu anu make gilinding, paranti neundeun baskom. 7 tahun lilana tukang-tukang ngabangun nyieun jeung ngahias eta Baitullah. Tungtungna mah rengse oge, endah taya papadana. Anu panghadena geus disanggakeun ka pangeran. Gancang urang Israel ku Sulaiman lisina karumpul, imam-imam ngahaturan kurban ka pangeran. Peti keramat digarotong, dipernahkeun di rohangan anu khusus jang pangeran. Baitullah nyumiratkeun keagungan pangeran. Tuluy bae Sulaiman nangtung hareupeun bangsana. Duh Gusti, pangeran bangsa Israel. Raja ngadua. Moal aya pangeran sapertos Gusti nu miasih ka umatna sareng tigin kana janjina. Mugi ye Baitullah ku Gusti dijaga diriksa, sareng pamugi doa umat Gusti diijabah. Hapunten segala kalepatan, aping sareng jaring sapapaosna. Geus kitu raja nyarita karahayatna. Muga-muga pangeran marengan saperti kakaruhun-karuhun urang baheula, pokna deui. Urang kudu satia jeung satuhu kana sagala timpalanana. Sanggeus eta upacara rengse, rahayat sakumna ngayakeun hajat rongkah nepi kacacap saminggu. Tuluy bae maranehna balik. Tah kitu barudak sadaya anu aya di bumi, carios Raja Sulaiman anu ngawujudkeun harepan tur impenan nu jadi sepuhna nyaeta Raja Daud anu hoyong ngawangun Baitullah. Tah ku Raja Sulaiman tos diwujudkeun. Hiji bakti putra kanu jadi sepuhna luar biasa pisan sae. Nah, ayeuna oge marurang kali anu di bumi, kumaha tos bakti teh acan kanu jadi sepuhna? Kedahnya kumargi urang tiasa bakti ka Gusti,
upami urang bakti oge ka nu jadi sepuh. Hiji murangkali anu bakti ka sepuhna, nu hormat ka sepuhna, tangtos diberkahan ku Gusti. Tah kitu carios dinten ieu. Cag heula nya dugikeun ka dieu engke disambung deui di sanes waktos. Hatur nuhun.